Hordeng. Bu, pek meli hordeng na, Bu. Hordeng. Sampai ujung di dalam makaran dia. Hordeng. Be, jangan ke Be. Wah, Ge. Udah sampai. Kita hujannya gede yuk. Sekalian. Abdi makasih ho, geus diantarkeun. Tenang. Kan sih. Ek balik. Pan maksudnya abdi saran sebenarnya mah ulah balik ke mitoha cuma geus ek balik beda mah geu tahan. Bisa tuh makan kucing bari gitu. Atau si opa lagi suruh balik ke abdi. Gua ada emosi. Emosi ku mana? Lain sabaran bae di ditu. Masalahnya bukan masalah emosi tapi da geus teh hayang asam. Geus heuh, engke lamun soba mana dewek erek ulin kari nalepon bae. Amun teu nalepon kari tuh ke di ditu. Nya. Terus makasih, Pak. Hoi, Ya ampun. Bukan sih tadi dia. kerkuma dewek. Kurkuma dewek dibalik dewek tuh kurkuma. Kuma dewek. Abdi tulus pan geus balik. Ya ampun. Tulus tuluina. Tulus geus jeung teuing. Ku masih. Mah geus teh yang das. Ya ku masih. Bayangkeun heuh. Oh. Micin beak nyalahkeun abdi. Gas beak nyalahkeun abdi. Listrik nit beak nyalahkeun abdi cenah nya televisi di bedang dingdang. Rewel-rewel teuing mitoha abdi gapugu ge. Pertahankan tuh bisa gitu. Pertahankan kumaha. Sabar-sabarkeun. Ah jadi lek gitu hayang ngasab teu naon, Mas Abdi suruh mangkat ka Hong Kong. Ih. Teman teu boge aya batur ge nu daekeun maraban. Belum saha sia balik. Jeung ojek di ditu. Ojeknya si itu, geng. Saha? Abi jeung ojek. Oh. Ojeknya si Oli. Si Oli. Oh, kumaha deh? Kur aya si Oli? Pas si Oli geus putus si Opalin deh, si Salapah. Oh. Atuh enggeus maksudna buah masih abirang lagi daekeun. Ya. Dewek maksudna pindah ka dieu anyar. Nyara kebanjiran bae sih. Kebanjiran. Oh, jana mindah ka dieu. Eta sih nu cenah si Dusri entrok nyerangsang dina tangkal kalapah nya. Atuh udah ngaguruh ngagulak di Masih Dusri. Di Masih Dusri saus kumaha? Sabohong di Masih Sabohong? Dusri. Jagong palalit jagong. Aya nu geger di piting arancul nyangsang. Oh, nyerangsang na tangkal kalapa lalu. Si Oji poe jagongna cenah beak kaseret. Ya, kabeh. Si Nursi wa. Si Nurwa. Horope man wa da si Iman wa. Arua mah teu dia. Geus abdi maksudna rek balik tuh ka ditu. Abdi ge rek ka eueuh heulaan. Nyimpangnya uli. Ieu eta wa inah are tahu abdi ka dia. Geus wadas wa. Engke abdi balik di ka dieu. Direkna dan iya. Sakedeng koronjo. Geus wadas wa. Dia sih jalan nutup ujung. Yang motor sangat kasup. Iya. Tombe. Sia masuk ngonjaran abdi geger ke tombe bae. Udah kudu mah eueuh sarieuh non. Sesi
agen BLT. Kuma. Pan cenah geus Nini Siong jeung Nini Darti wa. Keur ngantri di itu di pos. Oh. Ning teh kagencet sama ya. Oke. Cek ibu bari Bu Wenti cenah tah mah. Ki sama sesoranganan pasaleru Wenti teu saragam tadi kudung. Oh. Atuh jadina pan no Nini Iong dalamanna di uculan wa. Oh. Prak mah dalaman tah mah ditalikuna kana gado ging dasuk jam apa ya? Aduh kaguku. Pan abdi Tah keluar talisa. di imah wa awang hordengan wa. Minta sok anu dagang hordengnya. Ah ya. Segera lali buat. Bagian BSK jeung. Ini barandar ujudas. Oh. Kita geus ek megar jadi keluar. Gara ieu sok nanu kimain eta tatarunggan gara. Ngomong-ngomong masalah ketunggangan sih nyahonya. Oh. Nu viral. Itu maksudnya ieu. Ada budak viral nyusuan. Oh deh. Aduh. Maksudnya ku abdi ge dengan konama nyusuan budak geng kitu das di video prak mah nyusuan bapana. Ya lo. Ngorgot eta mah ampun jeung pedet. Iya. Gengsi wa. Antap cenah orang pasir dia orang di nama teu orang pasir. Saya salah kira di Kalimantan masih. Masih. Seberapa bulan? Sok kada bulan sekali balik na. Miang, sentahan yang handoi. Deh. Ah, mas Satia. Sewa iya tukang hordeng taliwat-liwat. Kayak geras aku dengan gini. Atuh abdi suruh pinuh di imah uwa cenah ke siang eta. Ieu na kumaha ging tetedengna make sarung nangnya weh egah wadas. Ih, jog naon. Sarung nang we. Oh, disingke pakai naon. Bagus lah orang teh iya wang ucap tuh. Oh, lesu. Sam kuduna bau kalek. Tak kudu asak bau kalek wadas. Hordeng. Kita tukang ngordeng. Mang, Kumaha Bu, ek meuli hordeng? tak kumaan, Mang. Ini aja seberapa meter, Mang? 2 meter. Kita mah hordeng anyar orang keneng ujur samaatna. Di depan imah geus sedia ti ditu nami teu katik neangan sematna. Kayak tuh di ditu namna nu ieu di eta beres go. Nah, di cepet adas. Tuh di ditu mang ieu nu eta. Tah sia mah ek ngalabukeun. Sedih mah jeung sasirat dia. Sorangan. Saya baru tau berpindah ke dia. Santas tadi pas ya sopan. Oh, Saya ge pindah tuh nah. oh. Abdi ge pindah ka pan ka. Mindah betul uang. Dia ka di mang nu mang. Oh, dipilih-pilih ada Bu. Ieu sakumaha ya? Cuma 25. 25 naon maksudna? 25 perak. Ka bener geura. Bener. Sisi dan kita. Ada nu ieu hejo. ABG ada masih anyar ieu. Di anyang tuh Mang mau nang anyang. Iyong sih. Diisuk ya ge yeuh can payu-payu hiji ge. Ya teh luntur da mun dikumbah, Mang. Henteu masih di random sama sapoe saputing ge. Paling cinta dewek anu luntur. Ya. Ya kajen dijamreng. Geus sok. Ek sabaraha si Melina? Hiji pira ek eta. Ngan KBP diborong ieu tambah tisuk. Jong naon titiding naon? Ieu sakumaha deh? 25 perak. Telarang teuing deh. Oh, ulah larang ting, Mang. Ya kami jauh, ngadona ge jauh, ieu teh Sok isuk. 15, Mang, paling ge. 15 mah teu nunggu geus buluk, ieu mah masih hade. 20 ha. Tambahan deui geus saeutik. Deuh, kumaha sih? Isuk ya karunya can payu hiji ge. Geus salikur, Mang. Tambahan deui. Telarang teuing deh sih. Ieu bahan super. Super. Bagus. Sakumaha deh? 25 tadi sabaraha ding? Salikur. Salikur tambahan deui 2 deui. 3 likur geus. Lumayan nah. Kalian. Ieu kami pulangna jauh nda? Hege duitnya awan asa salah ieu na. Iya. Sakumaha deh? 3 likur. 3 likur. Heeh. Geus makasih ya Mangga. Oh, geus kami kolong di mana? Garansi ieu nya. Oh, siap. Hordeng. Kamu tukang hordeng kasep wa. Urangan nilok wa. Biasana masuk urang Tasik rombonganna. Oh, bujang tadu dailok wa. Entah dikajeletina janggotna mah jeung duda. Oh, mbang nama. Semua duda haus ging. Haus sayang nginu maksudna das.
Geus abdi balik mana nerapkeun ieu. Nas. Entang ke abdi rek balik deui ke abdi can butul can carita ka dewek. Nya. Geus. Geus dasa? Ampun, dari liwat ka deket imah mana wa ampun. Parwet di gua Hiro. Yang kolot mah teu ngarasi. Udah. Kan di sini si arawo. Bangko ka kebon, mau jago. Ini dia dewek Saya tapi. kasih dewe. Aku masih gini balik sih. Hipan tadi dewek ngomong cenah kumaha balik kok diantarkeun wa. Abdi balik ke si Opa aslinya nama. Semuanya ibu si Opa tuh rujukan ieu abdi ka dewekna. Udah lama kajin bedi itu masih udah berasal dari jalan mama. Maksudnya dak ibu mah sama tuh setuju deh. Hari si nasi sih apa nasi mah? Si Opa mah maksudnya secara perhatian secara ranjang ge aktif. Entah maksudnya dak abdi mah hobina dak tuh hayang sabging gitu maksudnya li. Tapi orang teu kasar mah siapa kasih. Horas naonna. Tuh maksudnya bisa sampai main leungeun kumaha. Henteu sih cuma dewekna ngomong nos ai teu keng mah rumah tangga jeung aing geus mah seneng balik ke kaji. Mungkin sana kurang perhatian nongko. Maksudnya kurang perhatian kumaha. Bisa daek keur hayang naon, bisa tepang ngokotkeun, hayang kopi misalnya tepang nyeunkeun. Nya dieu. Dewek masih hanya Kak si orang dia. Kadang mah dak meureun da lain jodohnya. Ih. Tapi entah sih. Panan tak ada bodoh wa. Maksudna geus nyanyiakeun lah mun gini. Maksudnya menyanyiakan perasaan deweknya gitu. Cuma kan nyanyiakeun nu istri nu padahal mah berbakti gitu kan. Oh, aku Baik, maksudnya. ya, tuh. Ki ai masalah berbakti jeung eta nama bieu maksudna kesalahan abdi adalah abdi ngalaman maksudna pada teu bisa gini gitu. Nyelem ning ta asin jang-jakan ukur ngunjal bawang entah asin teuing. Meureun iya dewekna celehan pian. Minta maaf dong nama. Intina nama enggeus li geus minta maaf segala macam enggeus wa. Cuma jeung nama ibu teu setujueun. Ibu si Opa teh setuju bahwa abdi iya maksudnya abdi kasih Opa jadi geus abdi balik bae meskipun abdi eueuh kolotan gampang abdi men kabaraya maksudnya gitu. Terus ini tak tes tindeun. Terus bawa hordeng sih. Pan abdi mondok di Wainah di dieu. Mun tah mah cenah uing ge sehari pindah di kamar nopang tukangna suruh abdi teh tadengna mah ke sarungnang nyoeh kun atuh uga. Cekene tulin abdi pajelajang tukang hordeng. Dudak Belinya ge tuh ya. meuli tah hiji harga 23.000 tah ipis. Ini tadi padu bisa jang tupan. Wih, ayo ngomong kasih ya. Ulah sok ngomong nutak rawas-rawas. Henteu, ieu mah serius. Kumaha mah. Ya intina mah da tiba lagi aing meureun da boga rasa mun kasih wa. Tepan aing na tengah auna da. Cenah si anak deket jeung si Anu anggot yang baturan dewe cenah aing tengah depan. Sangat gombal dan bohong sekali. Serius. Kayaknya biung. Ya. Padahal mah saya kira mun nyata sih guys. Dengan sakit mami dia. Ih, dipicen pisan. Ada maksudnya dewek papan geus boga deh. Mas geus boga ke panda. Ya, meureun lain ieu mah. Anggot abdi mah da geus urut batur. Maksudnya kumaha? Maksudnya da kumaha walik. Abdi mah da sanajan cenah anggeus sanajan sopan itu biung da. Lainnya jadinya lamun misalnya. Bu, hordeng, Bu. Lamun jeung Hordeng. jalma padu main. Hijang padu main. Sono Ampun, tah. Songong-songong teh eta umat heuh. jalma sakitu. Tukang Bilang ngomong. urang Tasik mun. Eta tuh dia nyamelina cek keneh. Oh. Pantes kan ngomong lah dia kalau jamanna udah songong. Geus maksudna abdi nerapkeun hordeng. Engke abdi jeung dewek pati mudi deket imah si Ida Guys, Gitu. kayak yang tungguan itu. Dewek gitu nya. Maksudna abdi erek ngajawab
daek jeung henteu maksudna kitu. Ke lamun saumpamana abdi geus menang talak si opa ari dewek ajeun mah ka abdi, maksudna teu beuneuh naon abdi mah hayung ke lamun saumpamana eta mun. Ada ketungguan di tua. Makasih. Makasih ya. Biarlah. Kecewa. Sun selawase lera urip bebarengan demi cinta aja nganti perpisahan najana kegodaan najana rintangan demi cinta rela pengorbanan. Kira Yo kurereksak eta sih nang selu nang ira. nang malari Dira. naon Dira lihat aja. naon Abdi, oh abdi kan dah. Oh. Maksudna cek si Oli cenah daeknya abdi ka dewekna. asioliknya Heeh. ya Maksudna abdi can keputusan ka geus kalebe mawa, tapi Oh. maksudna can nyokot ka pengadilan ieu, entah ka nya. Cek dewek sih abdi ka si Oli. kumaha baringung aing mah teh Misalkan kumaha baringungna. atuh da kan dewek can resmi bener jeung si opa Gini loh, maksudnya ya. Si Olik itu kan saya nggak tahu dia duda atau bujang, saya nggak paham dia udah putus atau enggak sama pacarnya, saya nggak paham. Yang pasti das aku tuh butuh pengganti si opa ging maksudnya. Masalah deweknya sudah mau buang saya kayak mau sudah jatuh talak atau apapun, selagi si Olik hayangan abdi mah kajeun. Menurut lu gimana? Duh, kumaha ilok heueuh ke si Olik bener Yang selama ini kita kenal si Olik masih das. da teu nyaho Gimana ya? Kalau masalah dia nyari duit sih oke, nyari duit. Oh. Masalah dia menyayangi atau tidak menyayangi kan itu bisa dipahami. Cuma abdi mah maksudnya dewekna orang tuana kumaha wadasman ka. menurut aing mah henteu Kumaha deh? mending rumah tangga sia dipertahankeun bae Dipertahankan bagaimana? Mertua saya itu tidak setuju dan opa itu pemalas. Mana ada perempuan yang rela dikasih uang cuma 15.000 sehari? Mau makan sama apa? kayak buah bisa berubah asana sebagai teman aing mah doh pertahankeun bae heula Saya suami pertama Sokun, dia itu lebih mencintai bola voli daripada saya, das. Yang kedua juga saya ketipeng lagi, si opa tetep hayangna pepolian bae, enggak ngasab, boro-boro nanggung bawang, boro-boro nanggung jagong. Duh. Tadi nama amis ya teruak deui rumah tanggana. Ya aku pun juga pengennya kayak begitu, tapi kalau misalnya sudah begini adanya harus bagaimana? Duh, aing nanage baringung nyari naik ieu mah. Sebenarnya aya wa, urang campur. Oh, Tapi abdi dah leuh maksudna iman teh sia udah kakana ka batur. heeh. Cenah tadi nama mah ibu ek ngawin abdi. Udah. Iwo itu. Iwo ina. Oh, Heeh. Entah ulah papuli ka batur maksudna abdi cenah rek diteun dan maksudna rek digundik di selandepkeun. ek dikawin sirihnya. Heeh. Ya, ulah daek Maksudna kumaha deh? Geus ulah sia ke bahaya. Mama iwa mah jeung Cina kase. Jeung teuing sia ke bahaya mun kanyaon ku inana. Bahayana. Sok sanggereng. Bisa jadi kumak-kumak. Tapi kan maksudnya aman, abi kan kesadaya. Lamun kanyahoan. Mal aya bugang nu teu kacium ieu. Kabeh ge bugang mah kacium lawas-lawas mah. Tapi abdi lagi deh karunya ka Mama Iwona. Abdi kembali si Olik he. Maksudnya bari keputusan. Tong, Saya mah tuh setuju ini dah. tuh, mata rujuk ieu. Halo Lik. Gara ka dia Lik. Iya abdi dina Empers Indas. Kaulah syuting. Oke.
Kutan dewek sih setujuna ka saha? Kasih olik ulah, ka mama iwa ulah. Maksudna kumaha? Pan dipertahankan kasih opa. Ya maka saha ulah maksudnya kumaha? Das. Kasih olik ulah, ka mama iwa ulah. Maksudnya kumaha? Atuh pan ami dipertahankan jeung si opa. Itu bisa dipertahankan iya teh das. Ya ruang doi umahan. Ya mungkin sudah nasib. Tuh, ada resek jadi lain. Iya bagian abdi di kawin kiai ke. Itu masalah apa gitu? Daiknya siapa? Iya penting kan kehidupan. Wadah sama maksudnya kehidupan makmur. Terus selama ini aku berumah tangga jeung si opa dapat apa? Nih. Maksudnya aku permisi ya, iya. Maksudnya maaf gitu. Cek si Das cenah aku harus mempertahankan rumah tangga aku bersama suami aku gitu kan. Sedangkan maksudnya aku sudah tidak mau mempertahankan dan saat di posisi saya menunggu masa idah saya pengen punya pasangan ini gitu, pengen cepet-cepet gitu ta. Ya jadi kalau misalkan kamu menawarkan itu abdi kajen naik tapi kan sih Das. Yo, sebelah ngaruruak rumah tangga batur. Lain ngaruruah budak. Oh, sia luek ngaruruak masalah rumah tangga iwi. Lain begitu na budak cari si nama daikeun mah pan ka jeung meureun. Geris masih cewek Geris. Heueuh jenuh tapi nya geus cina hayang jeung aing Oh, ongko. maksudnya Tong ke ieu mah dipertahankeun sia yang deui bae nu sejen. masalahnya bisa dulur si opa cerita nalik mungkin dia tuh mereu. Oh lah, Tapi Geris kan aku nggak, cewek. maksudnya opa udah nggak bisa bertahan sama aku Das. Ih. Tong ke bisa di ruang itu Kan ini tuh sidang. bisa merasakan kebahagiaan gitu nu. Sa penuh. Masa mertua aku tuh kayak misalkan bumbu dapur habis aja marah-marahnya sakarat. Acan engke gampang soal eta mah. Lik jan yangan bae cewek nu sejen lik. Yak dipertahankeun ke kami da rombongan heuh. Heueuh nya gue. Lamun cenah teu ieu mah meureun aing kajen. Ieu bae teh jeung sia. Oh lah, Geris cewek. Iya, kan kumaha Geus maksudna. aing balik bae sia bertahan bae heuh. Oh lah, Kumalik maksudna. Geus sia bertahan bae kajen bertahankeun. Nya aing angus ka ditu. Ah, aing balik ke laut ya. pones. Alik. Ya. Ah, cicing. Kodrat panginten ieu tos kurat duriat kedah papegeun. Alik. Lik. Yo, kadi ekan gerak. Ih, sasiku masih Kosong koncolik mah ekan yo, ekan di. Cicing gerak sia cicing. Go. Sarimbang jangan